Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji fasal. Wa syurutut tawafi jeung ari pirang-pirang syaratna tawaf. At-taharatu eta suci, wa satrul aurati jeung nutupan aurat. Wa batidauhu jeung ngamimitianana itu tawaf bil hajaril aswadi kalawan hajar aswad. Wa muhadzatul hajari jeung ngalempengan hajar aswad bisyakil aisari kalawan gigir belah kenca. Awalat tawafi dina mimiti na tawaf wa akhirahu jeung dina akhirna itu tawaf. Wa yaj'alu jeung ngajadikeun saha at-taifu jalma anu tawaf al-ka'bata kana ka'bah ala yasarihi netepan belah kencana itu si taif. Ma'al masyi sartana lempang tilqa awajhihi kalawan meneran beungeutna itu si taif tegasna ulah mundur gitu tah. Wa yakunu jeung kabuktian itu si taif kharijan eta di luar bijami ibadanihi atanapi kharijan eta anu kaluar bijami ibadanihi kalawan sakabeh badana taif an jami'il baiti tina sakabeh baitullah wasyadzarwani jeung tina syadzarwan wa hijril ismaila jeung tina hijir ismail. Wa yatufu jeung tawaf itu si taif sab'an kalawan 7 balik yaqinan bari na yakin. Wala yaksidu jeung teu meunang ngamaksud si taif ghairat tawafi kana salian ti tawaf bimasyihi kalawan leumpangna itu si taif. Wa yakunu jeung kabuktian naon at-tawafu tawafna dakhilal masjidi eta di jero masjid wal harami jeung di jero tanah haram. Wala yajibu jeung teu wajib pit tawafi dina tawaf naon niyatun niat tawaf illa idza kana kajaba di mana-mana bukti itu tawaf li ghairi manasika eta tetep pikeun salianti ibadah haji. Wa sunanuhu jeung ari pirang-pirang pasunatanana itu tawaf kathiratun eta nu loba minha eta tetep tina sapalihna itu kathirah istilamul hajaril aswadi ari nyabak ku leungeun atawa ku isyarah kana hajar aswad. Wa taqbiluhu jeung nyiumna itu hajar aswad wastilamur ruknil yamani jeung nyabak ku leungeun atawa ku isyarah kana rukun yamani. Wal masyu jeung leumpang wal hifau jeung henteu make sendal fihi dina itu tawaf. Waromalu jeung mincik wal idtiba'u jeung idtiba' lidzakari pikeun lalaki idza arada di mana-mana ngamaksud itu si zakar as-sa'ya kana sa'i ba'dahu dina saba'dana itu tawaf. Wad du'a'u jeung ngadu'a al-waridu anu kawarid itu doa anin nabiyyi katampi ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam pihi dina tawaf. Wa salatun jeung salat rakaataini kalawan 2 rakaat ba'da tamamihi dina sabada sampurna na tawaf. Wa tujzi'u jeung nyukupkeun naon rakaatani 2 rakaat ba'da asabi'a katsiratin ba'da asabi'a dina sabada pirang-pirang 7 kuriling katsiratin anu loba. Walafdalu jeung ari anu leuwih utama nama ayyusolliya eta yen salat itu si jalma si taif likulli usbu'in pikeun saban-saban 7 kuriling rakaataini kalawan 2 rakaat. Faslun ari ieu teh hiji pasal wa syurutus sa'i jeung ari pirang-pirang syaratna sa'i al ibtida'u eta ngamimitian bis sofa ti sofa wal khatmu atau wal khatamu jeung nungtungan bil marwati di marwah. Wa yaqa'a jeung yen tumiba naon sa'yul umrati sa'i umroh ba'da tawafiha eta tetep ba'da tawafiha dina sabada tawafna itu umroh. Wa sa'yul haji jeung tumiba sa'i
ibadah haji ba'da tawafil qudumi dina sabada tawaf kudum awil ifadati atawa tawaf ifadah. Walafdhalu jeung ari anu leuwih utama fi'luhu eta migawena itu sa'i ba'da tawafil qudumi dina sabada tawaf kudum. Wa yakuna jeung yen kabuktian naon tawafu tawafna sahihan eta anu sah wa yas'a jeung yen sa'i si jalma sab'an kalawan 7 kali yakinan kalawan yakin atapi barina yakin. Wasunanuhu jeung ari pirang-pirang pasunatanana itu sa'i kathiratun eta nu loba minha eta tetep tina sapalihna kathirah. At-taharatu eta suci wasatrul aurati jeung nutupan aurat wasu'udu jeung naik ala darajis sofa kana hambalan-hambalan bukit sofa wal marwati jeung bukit marwah. Wal harwalatu jeung lumpat bainal mailaini di antara mel 2 bainal mailaini di antara 2 garis al-ahdaraini anu hejo duanana lidzukuri pikeun pirang-pirang lalaki. Wa du'a'u jeung ngadoa wa dzikru jeung zikir al-waridu nu kawarid itu zikir anin nabiyyi katampi ti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wal mualatu jeung tuluy-tuluy bainal marratihi di antara pirang-pirang balikanana itu sa'i wa bainahu jeung di antarana itu sa'i wa bainat tawafi jeung antara tawaf jeung di antara tawaf. Faslun ari ieu eta hiji pasal wal wajibu jeung ari anu wajib fil halqi dina dicukur izalatu thalathati sya'aratin eta ngaleungitkeun 3 pirang-pirang rambut. Minar roksi anu tetep tina sirah bi ayyi kaifiyatin kalawan kumaha bae carana. Wal afdalu jeung ari nu leuwih utama li zakari pikeun lalaki ayyah liqa eta yen nyukuran itu si zakar sahu kana sirahna itu zakar kullahu tegasna sakabehna itu ra'sah bil musa kalawan peso cukur wal unsa jeung ari anu leuwih utama pikeun awewe antukosiro eta yen neuteuk itu si unsa min jami isyari ra'siha tina sakabeh rambut sirahna itu si unsa bi anta jema'a gambaran yen ngumpulkeun si unsa hu kana itu sya'run wa ta'khudha jeung yen neuteuk itu si unsa min torfihi tina tungtungna itu sya'run qadra unmulatin kalawan kira-kira satungtung ramu illa dzawaiba kajaba pirang-pirang rambut anu ngarumbai anu henteu kakepeul. Wasunnatu jeung ari sunnatna ayastakbila eta yen yang hareup saha-saha suhiji jalma al-qiblata ke kiblat halal halqi dina tingkah dicukur awit taksiri atawa ngagunting rambut. Wayati jeung maca itu si jalma bitakbiri kana takbir wa du'ai jeung doa wa zikrillahi ta'ala jeung zikir ka Allah ta'ala. Wa amma tartibu jeung anapun ari tartib fahuwa maka eta ari itu tartib ayyuqaddima eta yen ngaheulakeun si jalma al ihram kana ihram alal kulli mandeurikeun sakabehna wal wuqufa jeung ngaheulakeun kana wukuf alal halqi mandeurikeun kana dicukur wa tawafi jeung tawaf. Wa amma sa'yu jeung anapun ari sa'i fayajuzu maka eta meunang naon taqdimuhu ngaheulakeunana itu sa'i alal wuqufi mandeurikeun wukuf in fa'ala lamun migawe si jalma hukana sa'i ba'da tawafil qudumi dina sabada tawaf kudum. Walaisa jeung henteu aya bainal halqi eta tetep di antara dicukur wa tawafi jeung tawaf naon tartibun tartib. Faslun ari ieu teh hiji fasal yasihu sah naon al ihramu ihram bil umrati kalawan umroh fi ayyi waqtin dina waktu anu mana bae kana bukti itu ayyun hatta fi asyuril haji sehingga dina pirang-pirang bulan haji. Wala yasihu jeung henteu sah
Naon al ihramu ihram bil haji kalawan haji wahdahu barina sahijina itu haji wala bil haji jeung henteu sah ihram haji wal umrati jeung umroh ma'an barina bareng ila fi asyuril haji kajaba dina pirang-pirang bulan haji wa huwa jeung ari itu asyhur Syawalun eta bulan Syawal wa Dzulqa'dati jeung bulan Dzulqa'dah wa asyru layalin jeung 10 poe min Dzulhijjati tina bulan Dzulhijjah. Faman maka sajalma ahramanu ihram si eman bihi kalawan haji qabla dukhuliha dina samemeh asupna itu asyhur au ba'da khurujiha atawa dina sabada kaluarna asyhur in aqada tah jadi naon ihramuhu ihramna itu si eman umrotan kana ihram umroh wa manjing sajalma kana nu bukti itu si eman di Makkah eta tetep di kota Mekkah wa aroda jeung ngarepkeun atawa ngamaksud si eman al hajja kana munggah haji wajibata wajib alika si eman naon ayyuhrima yen ihram si eman bihi kalawan haji minha ti itu Mekkah qabla ayyufariqo dina samemeh ninggalkeun itu si eman bunyanaha kana bangunanana itu kota Mekkah. Wal afdalu jeung ari nu leuwih utama mah ayyuhrima eta yen ihram itu si eman min babi baitihi tina panto imahna si eman au min hijri Ismaila atawa tina hijir Ismail fa in aroda maka lamun ngamaksud si eman al umrata kana umroh wajibatah wajib alaika si eman naon ayyakhruja yen kaluar si eman ila torfil hilli kana tungtung tanah halal min ayyi jihatin ti jihad anu mana bae wa yuhrima jeung ihram itu si eman minhu ti itu hillin wal afdalu wa afdalu biqaihi jeung ari pangutamana tempatna itu hillin al ja'ronatu eta ja'ronah summa tan'imu tuluy tan'im summal hudaybiyatu tuluy hudaybiyah wa manjing saja majaa anu datang si eman minal afaqi ti sawarehna pirang-pirang jihad anu opat wajibata wajib alaika si eman naon al ihramu ihram minal miqati ti miqat alladzi anu fi tariqihi anu tetep itu ladzi dina jalana itu si eman awil ladzi atawa anu yuhadzi anu ngalempengan itu si eman hi kana itu ladzi wal mawaqitu jeung ari pirang-pirang miqat asyariyatu anu bangsa syara khamsatun eta aya 5 Dzulhulaifati tegasna ka hiji Dzulhulaifah wa Juhfatu jeung kaduana Juhfah wa yulamlamu jeung katiluna yulamlam tanapi yalamlam wa qarnul manazili jeung kaopatna qarnul manazil wa dzatu irqin jeung kalimana dzatu irqin. Kantun faslun wal wajibu fi mabiti Muzdalifata cekap wallahu a'lam bissawab.